Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Najwa Nurbalia, kelas 8 di SMP Negeri 4 Sorogeun. Di dieu abdi bade ngapresentasikeun sakilas novel anu judulna Ka Bandung ku Kuda Lumping. Ahmad Bakri anu ka Bandung teh ku kuda lumping jeung si Udin. Manehna keur mejehna resep ulin jarambah tara nurut ka papatah kolot. Lodna deui nu batak basa dititah ku makna nyokot duit di tatangana manehna ka Bandung ku jelma rea ngabri ngiringkeun kuda lumping. Sobat nutur-nutur kuda lumping, rek teh duit naleungit mangkaning lain saeutik duit eta teh hasil ladang digawe parek. Rek balik tapina sieun dicarekan ku kolot da ceuk bapana budak bangor mah sok dikerem di Tangerang. Lanturna jeung Udin minggat nutur-nutur jelema nu saeutik lempang sakaparan-paran datang ka bangsa di lembur batur. Apina sieun dicarekan ku kolot da ceuk bapana budak bangor mah sok dikerem di Tangerang. Lanturna jeung Udin minggat nutur-nutur jelema nu saeutik lempang sakaparan-paran datang ka